Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sebelum atau sesudah mendengarkan video atau audio ini, jangan lupa ya like, subscribe, dan share agar semua orang jadi tahu. Terima kasih. Selamat mendengarkan. Numawi teh oge. Ulah eta urang wecu. Ulah ngewaan, ulah geurehan, ulah sirik, ulah pidik, jaya kaniaya kiri dengki rupa rumpak ka kepada kula anguran geraprak gerak hormat. Imalan karaos pisan asil pemikitu macarana kade numatak teh oge dordarna golongan jeung golongan dornarna jelema itu jeung ieu dilantarankeun parebut paham parebut benar ai bener can kapimilik ai pasea diheulakeun laras pisan aki gerak kanyataanana ceuk golongan ieu haram ngukus teh ceuk golongan ieu henteu daripada hati nu kitu wae dar dipaseakeun dijajadikeun imalan dan nya atuh ngukus mah haram nya ceuk saha da puguh teu aya dina kateranganana eueuh nya aya dina katerangan aya anu unggulna kieu kumaha manusia teu dibenerkeun meuleuh menyan kurung ngukus yen eta haram aya katerangan kitu di pangeran teu aya nya naha ai pangeran teu nyarek ai manusia nyarek aduh nya timbalan atuh jadi yakin ieu teh manusana anu goblok naha goblok teh laras atuh kumaha kitu masalahna ai goblok glogor teh anu tadi disebutkeun teu meujeuna teu tamat ilmuna sumogol teu sampurna nya atuh aduh jadi ngukus teh haram henteu kalamun aya jelema nu ngaharamkeun kana ngukus teh eta teh jelema sasar nu kitu teh eta teh jelema sasar ai pangeran teu nyarek ai manusia nyarek nya ai nu sok ngukus anu sok ngukus meledug meuleuh menyan tapi tekadna dina atina menta rejeki ka pangeran menta disalametkeun ka pangeran menta rejeki ka karuhun menta disalametkeun ka karuhun ta eta jelema teu linglung naha anu ngukus disebut linglung tekadna nu tadi lamun ngukus kitu maksudna linglung ka jelema teh kapan aya kateranganana menta ka pangeran kumaha prak araranjeun geura menta ka kaula menta naon cing menta naon menta rejeki saha nu geus dibere ku pangeran ning batur babala leunghar meureun mana kitu ge dibere tanyakeun ka nu beunghar ieu teh kitu pamere Gusti atawa meunang ikhtiar lamun cenah meureun nya dibere tanyakeun sareng kumaha kitu pananganana ai pangeran teh sabab ai hukumna dibere teh hiji nu mikeun dua nu nampanan tilu barangna jadi hukumna kudu kasaksi sabab kanyataanana geuning urang gubrag kadunya teh teu mawa naon-naon cing ai anjeun jeung sampeu kadunya heula mana kaula jeung sampeu nya heula sampeu nya yakin nya atuh naha menta di ka pangeran nah kumaha tuh carana menta teh geura pigawe parintahanana sapertina ayeuna urang hayang loba sampeu pelakeun tangkana cing loba deui urus cing alus ta eta carana menta jadi carana menta teh kudu daek ikhtiar kumaha lamun tekad menta disalametkeun ka pangeran menta disalametkeun ka pangeran nya menta disalametkeun ka pangeran teh ieu dengekeun
Kumaha lamun pangeran ngajawab? Kumaha? Cenah mun hayang salamet maneh nya kudu bener we hirup. Sedengkeun geus aya pituduhna mah nyatana katerangan-katerangan anu balener. Nya deui ya. Ai eta mah rezeki ka karuhun. Saha nu geus dibere ku karuhun? Ai karuhun pamadegan anjeun naon? Karuhun teh jelema nu geus paeh. Ayeuna menta rezeki kanu geus paeh. Nya entong barohinga menta rezeki kanu geus paeh kanu hirup oge rajin hese. Oh iya, ya. Kumaha mun dipenta menta kasalametan ka karuhun. Menta diaping dijaring ka karuhun. Menta disalametkeun ka karuhun. Nya, kumaha lamun karuhun baheulana urut ieu mah doraka. Tong boro nyalametkeun sia cuman aing keripu. Aduh. Nya atuh. Nah, naon eta tekadna ngukus teh? Kuduna tekadna ngukus teh baca ku anjeun eta dina kukus heulaanan. Nya eta nuduhkeun eta teh simul kana wujud siloka kana awak silib kana diri. Jeung ngukus teh lain agama tapi adat ngan tina adat cing jadi pamadegan. Contona kumaha rupa haseup bodas, aya rupa areng hideung, aya rupa seuneu koneng, aya rupa ruhak berem. Aya leuwihna ti eta? Teu aya. Tuh, geus 4 rupa nanakeun amarah loamah sawiyah jeung mutmainah. Aduh. Nya atuh padu kitu mah sarana. Kahartos nya pituduh kana wujud urang. Ai meuleuh menyan seungit. Ai teu kaula mah bau jurig deui. Bau jurig nya. Nyaan bau jurig nya geus panggih anjeun jeung jurig. Teu acan tuh geus nipu maneh ka anjeun. Nah ai panggih jeung jurig acan ai ngameungeus. Eta mah lain berarti anjeun bau jurig tapi eta mah kajurung tina kangewa anjeun kalau jelema sok ngukus. Kajurung ku kangewa ai jelema ngewaan teh jelema salah cu. Aduh. Aya nu meuleuh menyan ka ameuna seungit, ai seungit eta simul, ai seungit teh kaseneng gaib. Karuhun lain. Gaib naon? Gaib ame anu aya dina irung kaseneng teh seseungitan. Kumaha lamun urang ngameuti kotok? Nya dipangkak tuh kalau bau mapan mungeun. Hukumna urang kudu saling seungitan antara urang jeung urang saling pajukeun. Aduh. Iya atuh pami kitu mah carana. Ta eta. Kahartos pisan aki. Sayeuna nu ngaharamkeun di kana ngukus jelema sasar. Tadi geus dicaritakeun naha ai pangeran teu nyarek ai manusia nyarek. Dumeh eta we teh aya dina kateranganana ceuk kaula tadi. Dumeh eueuh dina kateranganana nya cing aya dina kateranganana anu kieu. Kumaha? Pek manusia-manusia geura arudud maneh. Teu aya. Nah atuh make arudud. Mun eta ge sarua we bid'ah. Geus tong udud-udud acan, geus tong di baju-baju acan lamun jelema loba kangewa. Nya atuh. Aduh. Kahartos aki. Jadi urang iman teh percaya di mana geus nyaho. Ai ngukus teh adat tatari karuhun. Karuhun urang baheulana neuneun simul dina kukus supaya dibaca ku urang. Da anu penting mah cu, anu sok ngukus wae neruskeun tapak laka karuhunkeun bae da moal naon da hubungan ka itu mah. Ngan hubungan sok keur bacaeun anjeun kana diri anjeun sorangan. Anu tara ngukuskeun bae da moal naon deui. Anu penting nu sok ngukus jeung nu tara ngukus jelema na cing akur. Kapan tadi ge pemerintahan geus nganyurkeun jeung urang teh kudu ngahiji antara kesatuan jeung persatuan. Nu matak ayeuna ge urang hijikeun we urang. Heulaanan. Naon anu kudu hijikeun? Tekadna, ucapna, lampahna ulah rek pakia-kia kanu tilu teh kudu babarengan. Kakara kaitu lagi runtut raut. Oh iya, nu matak di dieu ceuk dina katerangan urang kudu nyebutkeun maha suci Allah 33 kali.
nya Maha suci Allah, Maha suci Allah, cenah ceuk basa Arab teh mah subhanallah. 33 kali nyata subhanallah teh hartina Maha suci Allah. Hantem we urang nyebutkeun kitu kumaha lamun Allah ngajawab. Urang nyebutkeun Maha suci Allah ka Allah. Allah bakal ngajawab cenah meureun heuh si anu kotorna. Nah kumaha contona? Nu matak di dinya ge 33. Ai 33 teh tilu jeung tilu direnengkeun dina wujud urang oge kabeh tilu-tilu. Hiji irung, dua ame, tilu nu ngame. Hiji panon, dua awas, tilu nu awas. Hiji ceuli, dua denge, tilu nu ngadenge. Singkat nama hiji tekad, hiji ucap, hiji lampah. Hijikeun kabeh tah. Sucikeun kabehanana barengkeun ka kara kaitu nanging ngaguluyur. Nya kahartos. Dupi hartosna takwa, hartina takwa milih kana jalan anu hiji nu lempeng tur ta bener. Nya atuh kaharti karaos aya geus karasaona man syukur ta ayeuna kalau rek nanyakeun ka opat naon pangna agama dikamanusakeun sabab manusia mah makhluk anu dibedakeun jeung makhluk-makhluk anu lian diancikan akal pikiran budi pamilih rasa jeung perasaan sabab manusia mah kabeh sampurna benerna manusia teh leuwih ti sato pangna agama dikamanusakeun ge akhlakna sampurna salahna oge jahatna manusia teh leuwih ti sato naha kajahatan manusia leuwih ti sato leuwih naha cing nyatakeun ayeuna aya domba di mana maling sampu nya beutina ongkohnya dauna ongkohnya pagerna diruksak aya domba kitu teu aya domba mah di mana maling sampu ukur dauna ungkul tapi jelema pagerna diruksak sampeuna diala tangkana diawut-awut oh nya aya ayeuna sato boh domba boh muning anu ngabongkar imah nyoke janela batur mau radio jeung TV tapi ka aya nu bogana ge dipaehan aya sato nu kitu teu aya tapi jelema nya aya nya tuh kajahatan manusia melebihi ti sato teh oge benerna oge leuwih ti sato nya atuh kahartos pisan aki memang eta anu ku kaula dipilarian nu matak ulah sasar cu ulah linglung teu pino damel aki kaula teh berat nyuhun berat nanggung berat narimakeun anak kana anu pisah kadeudeus ka cinta kaula kasih parantos nyangan hate kaula anu keur poekeun anu penting mah heulaanan talungtik diri ti kiwari potekak awak ti ayeuna sahubungan jeung kateranganana lamun manusia geus apa ka dirina pasti manusia teh bakal nyaho ka Gustina lamun manusia geus apa ka Gustina pasti eta manusia teh bakal boga rasa bodoh hirupna lain bodoh teh bisa maca jeung nulis tapi bodohna teh teu umaku teu umaing teu jumago teu guminter teu boga rasa ieu aing uyah kidul salilana sumerah jeung pasrah nya cing kaula rek nanyakeun sumerah jeung pasrah kudu ka saha nya kudu ka pangeran nya pangeran teh nu kagungan nya na ma iya ayeuna masrahkeun kana kagunganana nah kudu ka saha tuh cing kapan itu mapangna geus dibikeun ge ka urang geus teu butuheun nah kudu ka saha kudu kana hukum mantena oh iya sumerah jeung pasrah teh kana hukum mantena urang teh ayeuna urang sumerah jeung pasrah ka pangeran kumaha lamun pangeran ngajawab cenah meureun maneh teh entong boro dina sumerahna da dina henteuna ge nu aing jadi yakin atuh kana hukumna aduh yakin maha panita kaula dina resandi bade ngaku guru lasir batin ka salira nuhun